Aduh, iya liur bebatok asarek pencar hulu. Aing usaha kabisana gagal wae. Liur iya kana bebatok. Ya be tanjakan kereta aing pusing. Angges-angges kieu. Apa aing salah ngarep molor gitu? Biasa nage aing molor ngarep kidul. Engke mah aing ngarep nyobaan ngarep kaluhur. Dipikir-pikir naon hubungan aja aing jeung molor. Geus aing pusing ah. Eta kudani kana manco we kabisana. Angkeun ah. Naon deh? Halang heuleng wae kade jengker sia. Jengker mata sia. Hah? Mun mata aing jengker aing mah bisa nyeuleuh sia. Komseh. Naon sih? Masih ya. Ente maneh sia kunaon di? Laben sia mah meuli diborong. Agok ah nyaepkeun. Naon adi? Nyaho ah. Aing lalieur usaha aing nu maju. Kena gagal we meuni alabatan. Atuh alus aya kitu mah. Aing balangsak kan sia kalah nyebut alus ka aing. Lamun sia beung harmoni apa ka aing agulna. Balangsak yang geus agul sia mah. Aing agul di manana ka sia? Eta gagal usaha ge mun dibejakeun teh agul kumaha sia ka aing. Eta agul ngaranna. Eta jelema lieur. Paingan ku aing di teangan, horeng aya di darinya. Aing kabudak rek pura-pura henteu kenal. Barunten. Sia. Keur naraon sia di kos nu seru kitu cacahan teh. Meuni ewor sakumaha cara keur garelut. Tah akraban sia ngalirkeun aing. Waduh si kudanil ieu ulah didenge. Ulah didenge. Pan aing ge ceelian. Pasti kadenge ku aing ge. Emang sia aya ceelian di? Bin doang sia. Cek aing ge piamakeun jelema eta mah. Ganeng, repeh. Aya naon? Rek lompat. Saha? Aing. Aing, sia ta mah. Sia tadi ngalaborkeun aing lain. Itu oge. Tadi aing lieur ngomongkeun usaha aing. Emang sia usaha naon di? Aing dagang tutut teu laku, da tutut tamara ronyong. Emang tutut tamara ronyong kos banget sia. Goblok sia.